Gelis kasep anak king neng tia sarang cep agung. Sameme hidup mitamian laki rabi. Beber layar tarik jangkar ngudag pulau kabagjaan. Gera geterken dina mana hidup papatkeun jampe sungkem. Gera nyuhunkeun dihapunten kanu jadi ibu ramah hidup. Ibu ngajentul lain tunggul, bapak ngajega lain tangkal. Estu ibu anu ngakandung hidup, ti hidup sasasih duka hidup gumelar ke alam dunia. Gelis mangga cali heula palih dia neng A ka palih dia. Mangga gelis gera nyalu di pongkanan mama. Cepeng panangan katuhu neng ku neng, mama panangan kencana ka dia. Tah kitu mangga. Ibu taya tunggul panyalindungan, taya tangkal kasinugrahan. Ibu tunggul narahayu, bapak tangkal nadarajat. Gelis kasep anaki, mama tekendat-kendat ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci. Hidup dikandungku mama ti awit sabulan bika hidup gumelar ke alam dunia. Mama nandangan amanat ngakandung hidup ditatap diusap patuangan da aya hidup dilepet. Gelis kasep anaki bau kasep gelis gerak beral ke alam dunia. Mama teh tosono alhamdulillah. Gelis kasep anaki hidup dinang nak dineng nek ku ibu ramah hidup. Ayeuna hidup tos jaluk juk jangkung ngaluhuran nu jadi indung bapa. Mama abdi neda sihapunten rumaos abdi ageng dosa ka mama tanpa sengaja. Abdi sok ngabantah ka mama tanpa sengaja. Abdi sok ngalawan ka mama. Mama ti luhur sausap rambut dihandap sausap dampar. Hapunten abdi hapunten. Gelis kasep anak mama. Sanajan teu dipenta pangdoa mama, pangampura mama. Hidup ku mamah dihampura ti baheula keneh. Bral gelis anaking geramiang dijurung ku doa mama sangkan rumah tangga hidup pinuh ku kabahagiaan. Dipeluk sayang mamahna. Neng tisu punten kapal didiekeun kana tengah kursi. Mangga gelis anaking geterkeun dina mana hidup. Nyuhunkeun dihapunten ka bapak. Bapak tuh cinta pertama hidup. Anu pertama mangku, nu pertama nangis, nu pertama nyium ka hidup ti iwal ti bapak. Alhamdulillah ayeuna hidup tos jaluk juk jangkung, pangdoa ti ibu ramah hidup. Ayeuna hidup tos ngahiji ngajatuk rami. Cep agung ka neng tia ka cep agung. Pangdoa bapak moal aya kendatna gelis. Bapak tuh ngajerit maratan langit. Keur hidup teu acan gebrol ya Allah ya Robbi. Mugi Gusti dienggalkeun hawa tos kapun bojo nandangan amanat salapan sasih lamina. Alhamdulillah ayeuna hidup tos gumelar ke alam dunia. Malih ayeuna hidup tos ngahiji jatuk rami. Mudah-mudahan dina ngawangun rumah tanggina sing aya dina kecap sakinah mawadah warahmah. Dipeluk bapakna sayang mangga. Dipeluk bapakna mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga geulis segera ngalih ka ibu mertua. Duh anak ibu nu gelis pupunden ati. Bisa ulin geus ngopepang jeung capeta tanda kanya kacipta saparipola Ari ayun
ayun ambing di ayun mah di ayun ayun ku samping ari ayun kasep ayun bangbrang di ayun mah kasep ayun kusinjam tos kasep mangga dipeluk ibu mertua ge ibu pituin hidup anu kedah dipikanya dipikadeuh ku hidup sami sapertos ibu Rama hidup mikanya ka hidup duaan mangga tos mangga geulis ngalih ka apa mertua kapali ditu cecep kapali dia mangga hidup sing runtut sauyeunan sapertos ibu Rama hidup pangdoa ti Rama pangdoa ti ibu ka hidup duaan insyaallah duwi ka hidup jaga duwi ka gaduh murang kalih panginten duwi kan kagaduh cucu doakeun ibu Rama hidup sing sehat panjang yuswa alhamdulillahirabbil alamin dipeluk sayang apa namanya huap lingkung nyatana suapan terakhir kapungkur mamah nyuapin hidup ayeuna mamah masihan suapan nu terakhir sanes cenah mamah nyebatkeun huapan nu terakhir sanes mamah henteu nyaah ka hidup duaan da engke mah anu kedah nyuapin mamah nyuapin apa teh hidup duaan mangga ditempelkeun heula mamah mangga biasa pamimasihan tuang kamurang kali sok ngadoa heula nya mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar mangga 1 2 3 tos mangga mama sok dituang heula ka apa ayeuna mama aceung heula mama calik gentos ku apa wayahna panganten seretnya sok resep ari nu seret-seret teh pasihan nu alit heula Pak nyanak nu alitna heula mohon ta ieu canak Pak ta nu eta mohon so. Iya Pak munten nu alit heula dicanak tah mangga sami Bapak ditempelkeun mangga mama calik ditempelkeun kan bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 tos mangga ka apa calik deui ayeuna panganten papayun-payun sabar geulis seuseutnya engke ge dibade di logoran antosan sakedap papayun-payun sok sakieu tangan di atas kedah semangatnya nya kitu ka anu bade miarean rezeki kedah semangat dina mencari rezeki neneng geulis rezeki ageng alit kedah dituang sasarengan teu keung maido kacaroge nyenengnya mangga tangan di atas berdua rebutan siapa yang dapat duluan tapi jangan dimakan sendiri bagi dua sok tangan di atas ini yuk gini nih gini belum tahan hei ieu kala engkog panganten teu sabar ulah ka engkog da acan nyampe sok heula tahan 1 ulah ngengkog engke ngengkog teu kaci teu ngaci engkog ayeuna 1 2 2,5 kagoknya sabar hiji deui setengah deui ulangi deui nya 1 2 3 alhamdulillah bagi 2 tah bagi 2 neng tah neng oge dina rumah tanggi teh sing lengket gitunya sapertos nasi punar gitu mangga sok ka ditu aa nyuapin ka neng nyuapin ka aa tukeran aa cenah aa mah eta mah badag teuing aa cenah sok tukeran sok tangan kiri mana tangan kiri saling pegangan tangan gitu ulah isin tosah ini sok saling suapin tempelkeun heula 1 2 3 mangga alhamdulillah ayeuna papayun-payun neng masihan eut ka aa masihan eut ka neng sok simbolis bae nya asal nempel sok ditempelkeun kana lambeina ta eta mangga ditahan heula sakedap 1 2 3 tos bade eut deui tong tarik teuing bisu uar awor mana teu aya elap bade uar aworna sok bade eut deui oh entos
Tingalikeun heula. Ditarik sasarengan sanu keng ageng rezekina, anu keng alit dosana. Mangga ditarik. 1, 2, 3. Alhamdulillah tingalikeun. Alhamdulillah saminya rata mangga sok. Tempelkeun tahan duy ka iraha tahana kiat duy ka subuh neng. 1, 2, 3. Tos. Belum katanya sok. Lagi neng lagi. Sok. Sabar. Meulem harupat siloka geulis kasep anaki neng tiasa rancep agung hidup panganten dua-dua teu kenging gaduh sifat getah sarupateun pami gaduh masalah kedah dirembukeun sasarangan. Ari api teh lambangna amarah kedah dipepesna teh kudu tiis nyatana ku cai jadi cai wudu ditiup sasarangan neng. 1, 2, 3. Tos baheula lilina cepeng heula eta. Neneng dicepeng heula. Tah neneng cepeng gagangna, nyepeng gagangna, udah sok aa lebetkeun heula ka dieu tah lebetkeun ku aa. Sok lebetkeun. Bismillah heula aa pami bade ngalebetkeun kedah bismillah kedah ngadoa heula sok. Lebetkeun deui ka lebet aa. Lalaunan nu penting mah dugi sampai ka mentok gitu. Lebetkeun teras. Teu acan dugi ka mentok mangga. Sok tos dugi goyangkeun lalaunan tah eta da sanes ngocekeun kopi atuh pelan we bismillahirrahmanirrahim pelan tapi pasti cobi diangkat tos baseuh teh acan ujungna atos bade dilebetkeun deui engke wengi bae cenah dilebetkeun dananya sok dipotongkeun sasarengan urang piceun sialna piceun anu awona candak anu saena dipotongkeun sasarengan mangga kuduaan sok bismillahirrahmanirrahim sok tos pamitos potong alungkeun ka payun 1, 2, 3. Sok alhamdulillah meupeskeun endog geulis kasep anaking neng tia sareng cep agung hidup kedah gaduh tekad anu buleud sapertos endog teu keng rapuh sapertos kulit endog saat acana dipeupeskeun maos heula sahadat 3 kali shalawat nabi 3 kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mangga diawitan ku bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3. Alhamdulillah neng pamitos bucat kedah diwasuh mangga sok tah kitu pados teu lengket mangga neng ieu dikucurkeun heula ka dieu caina sok kakina rada diangkat sakedi sok urtos pamitos baseuh dielap neng dielap dicepeng jempol aana tah kitu mangga dielap pamitos garing tor bersih mangga lebetkeun deui sok cepengan neng ieuna mangga punten sok kedah satya satuhu kacaroge nya geulis mangga dicepeng panangan 2 dicepeng nengna mangga bismillahirrahmanirrahim dijungjung mangga sok cepengan anu kandelna neneng anu panjangna anu kandel ieu tah mangga kitu tah sok ditanggeui naon cenah anu panjangna panjang pemikiranana anu kandel tur buleud kandel dompetna nya buleud tekadna kan tos buleud tekad hoyong gaduh istri kaneng tia tah ayeuna tos kacumponan ieu kandel imana buleud tekadna mangga digoyangkeun heula digoyang tong rusuh teuing lalaunan be ka luhur ka handap ka pinggir mangga goyang digoyang pinggul digoyang goyang digoyang pinggul digoyang goyang digoyang agung kendi pepeskeun kapayun kapal dia sok kanu aya batu dipepeskeun mangga bismillahirrahmanirrahim sok kanu aya batu sing semangat 1, 2, 3
Ah teu kaci, kedah semangatnya. Dicepeng kuduan tah kana ieu neng mangga. Sok. Sok. Kanu bakana ieu tah kapalih dia rada kebu. Sok kanu batu. 1, 2, 3. Alhamdulillah biasana anu bandel teh sok anu panjangna, gagangna. Ayeuna manusia nengna harus semangat sayang mangga. Sok. Sok bantos ka dieu sok. Mohon kana batu. 1, 2, 3. Dibantos baenya. 1, 2, 3. Mangga tuh aya recehan marurang kali. Adede punten bade naros. Hidup ayeuna rai hidup tos mayunan hidup kasep. Hidup ikhlas. Hidup ridho. Ridho kalayan tina mana hidup anu sa dalam-dalam. Alhamdulillah. Gelis anaknya mayun ka gelis mangga cobi ka dieu heula neneng di dieu duaan punten gelis kasep anaknya mangga hidup geura nyuhunkeun dihapunten karaka hidup nyuhunkeun doa restu karaka hidup. Alhamdulillah gelis manahna jembar ikhlas ridho lillahi ta'ala ku hidup di langkah. Alhamdulillah ya Allah abdi ridho abdi ikhlas pun adi mayunan abdi teu payun geulis kasep ku didoakeun rumah tangga hidup sing aya dina ginanjar kawilujengan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya atasifu dawa lidi sawididona kaima yasilu bihi intafa'ihim atasifu dawa lidi ibda binafsi panaha gairiha faida tahat anhu faintahakimu atasifu dawa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Gelis segera dirangkul anak sayang. Dirangkul kuduaan dipeluk anak mangga dina mana doakeun rai hidup dina ngawangun rumah tanggina sing aya dina kecap sakinah mawadah warahmah. Tos mangga gelis mangga caralik deui di pelaminan. Sok ku kaikhlasan mudah-mudahan ieu mah sanes mutuskeun tali silaturahminya mudah-mudahan kapayuna engal kenging jodoh mangga sok digunting bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 toh simpen guntingna sayang mangga calik neng calik ieu cepengan heula ayeuna langkah anu pasti bade ka mana sok kade ulah kanu itu mangga sok kape dia meong ngalangkung heula ka dieu bisi diudag kadenya meong mah kedah ieu kedah seukeut sok bade ka mana mangga
Turun heula turun sok. Hiji, dua, tilu. Mangga meong sok ka mana jung kaditu udag atuh geun itu meong eueuh nu ngudag sok diudag. Mangga. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillah. Antara hidup duaan Raden umak lali kana pamit antrep tetep tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik asih laki rabi galis jaring ati kembang soca mustika di pengenangan masih tinggi karena janji ngawangun keluarga sakinah mawadah sareng warohmah kenging jodoh tinu agung amin ya rabbal alamin. Mangga bapak aurkeun ka panganten mur aurkeun kana tebi ayeuna ka panganten ngalih papali dia mangga aur di aur recehna di aur 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 di aur recehna di aur 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 di aur ibu kidung kudu disawer aur di aur sawer di aur aur hiji dua tilu siapa ya pastor apa ayat ini sok kanggo aur-auran aur di aur bapak hajat nu bade nyawer aur di aur bapak besan nu bade nyawer aur di aur ibu hajat nu bade nyawer aur di aur ibu besan nu bade nyawer aur di aur sawer di aur hiji dua tilu sawer ketemukan baik ayam disawer besan aur di aur ibu hidup hayang disawer di mana ada alhamdulillah dari alhamdulillah jaga kamu malam mudah-mudahan makasih kali Bapak aja kamu bagus Bapak aja mau ibu hidup pada disawer mah mangga dia ketan Bapak aja di jajak kamu orang kasih urang lagi baruan alhamdulillahirabbil alamin acara adat sida parantos rengse alhamdulillahirabbil alamin acara adat Sunda parantos rengse abdi tireng-rengan MP? Maman MP. Oh, Maman MP fotografer. Hatur nuhun. Azila fotografi. Oh, nuhun. Azila fotografi. Oh, Azila fotografi. Nuhun. Hatur nuhun pasadayana. Kau tim foto, tim kameramen, tim dekor, tim sadayana. Anu tos narojong kapipados. Hatur nuhun.
Ini ayah kakirangan sareng patanana nyuhun keun dihapunten saageng-agengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga keluarga Anda dari Kota